Neng, sekolah. Teh. Banget. Dan ke sana tuh sahabat ya. Masih banyak ya. Masih banyak rumah ke sana. Menuju naon? Ayo. Karena amongan nih kapalian dia. Aduh. Sahabat ya, di sana di bawah sana tuh ada perkebunan ya. Tuh. Mantap. Ya, ini tuh. Sini masyarakat menggunakan lahan tandus begini sahabat ya. Mungkin ini dulunya kalau nggak salah sawah ya, cuman mungkin terkendala sama air. Jadi masyarakat di sini memanfaatkan untuk berkebun gini sahabat ya. Di sini pagi terasa dingin banget sahabat ya. Aduh, mantep ini. Nah, sahabat kita akan lanjut ke sana ya. Ini dia sahabat ya, tuh. Dan alhamdulillah sahabat ya, padinya udah mulai hampir dipanen ya, kurang lebih ini teh 2 mingguan lagi ya. Tuh, di sini juga ada perkebunan seperti begini sahabat ya, bukan hanya padi. Ini teh dari sana banyak orang ya, mungkin di sana itu ada pemukiman ya sahabat ya. Baik, berjalan kaki. Jang. Jang, kedap jang. Hari di situ seur kana buminya. Seur. Si Ujang bumina di itu. Si Ujang bumina di itu. Itu. Di mana bumina? Dibangun. Dibangun. Oh, tapi kali itu teh seur kana buminya. Iya. Oh, terus undang ya. Ya kat sahabat ya. Katanya di sana itu masih banyak ya pemukiman ya. Namun sebelum ke sana kita akan ke sini dulu ya sahabat ya. Aduh, ini teh sahabat ya. Ini tuh di atas sana itu ada gunung ya sahabat ya. Mungkin gitu, bukannya mungkin. Itu teh gunung gede ya sahabat ya. Assalamualaikum. Aduh, iya. Tong disiram pan wengi aya hujan. Alhamdulillah aya ngana. Mohon. Ada dibasihan deui. Mohon. Punten abdi ngeringan silaturahmi kapalihan dia. Puntennya abdi ti palihan Jampang. Oh, Jampang. Mohon Jampang Surade. Oh, mohon. Oh, mohon. Abdi ngeringan amongan dia sakali ka dieu. Mohon. Amongan tadi tuh kalau mau ningali kebon di dieu. Ieu kagungan ya Bapak ieu. Lan? Kagungan si Bapak. Mohon ieu mah kebonan. Kebonan. Iya sawah nih Bapak ieu. Sanes ieu mah sanes denu tanda siranu kaduhna palih dia. Oh, di dieu mah nya. Sawe sapanya pedagang kaduhan anu 5 kotak, 5 petak. Oh, mohon. Kumaha ieu. Di mana lagi sih Bapak? Abdi mah caket di dieu. Oh, eta palih dinya. Desa dinya palih ditu na. Oh, seberang desa. Sebelah dita aya desa. Mohon desa Oh, berarti palih ditun jalan. Mohon padirun jalan. Oh, mohon panggil teh ieu nu di palih di sana Teu, ya. jadi ieu mah gitu, ieu mah pengobonan abdi marada beh ditu. Mohon. Mohon, ieu mah namina teh ka Bandungan Blok Dago ieu mah kitu. Oh, iya teh nya. Mohon, aya palih kalier mah ka Bandungan unggul. Oh, ka Bandungan. Jadi aya sajarahna ka Bandungan Blok Dago ieu teh. Mohon kumaha. Jadi hayang blokna ngadago, janten hayang dongkapna cai teh sasi hiji duge ka sasi genep. Waduh, setengah tahun. Satahun sakali.
Tah nuju tiasa nyarang. Mohon. Dan namanya kamari dongkap cai ti sasi hiji dugi sasi 5 genamping aya keneh tiasa. Tanung kapayuna mah bae tiasa nyarang moe. Kalau dok pantat blok nanti ngadago tahun sekali. Oh, Nami na teman mohon, kita ada mohon. sanes kampung sanes lemur awal nama. Oh iya tehnya ka di mana Mohon itu nya? Serang sadaya ngan aya nu ngalih ka dieu. Oh. Ka Serang jadi Mohon, lah we mohon. mohon blok dago penyerang nyanda. Ayeuna mah tiasa nyarang tanu payuna moe. Oh. Dadi aya cai na pani mah cai na ti pegunungan. Oh, di gunung tehnya. Di Gunung Agung, Gunung Agung. Biasana gede. gunung masuk normal caina mah. Wah, tara memang aya ngan setahun sekali teh dina bulan hiji Januari. Oh, Dugi keluar kan, rati caina teh kitu nya. Cibinong wah ngan Cibinong yo. Emang aya di irigasi Wah, mah? aya. Ngan sanes irigasi ngan sawaktos-waktos kitu dong ka banjir. Oh. Di sasi hiji dugi ka sasi genap. Upami tos musim halodoma teh aya deui we. Namina Cibinong dugi kan ka Ciwalena ka hana parung kadang Cibinong teras ka. Oh, kabelah di sana teh nya. Ti girangna aya nami curug. Oh, aya curug di mana itu? Curug Ceret, curug Kacapi. Oh, Gitu. mohon. Upami tos dongkap ayeuna caah mah. Mohon. Sasi hiji tah aya. Moal katahan meureun Moal cai katahan. Yo aya cai teh. Nyarerang we di dieu teh. Mohon. Biasa tanah di baru kan di sarangan. Anu bade nyarang mah, nya anu bade moal-moal terserah hari abdi mah. Teh di sarangan abdi waktu dongkap cai ke sapalih di kebonan we. Jadi mentang kapan blok dago itu gitu. Ieu tos lami Bapak ieu kana pertanian. Wah, abdi mah tos lami. Oh, pertanian we terus meureun nya. Oh, jadi ngamapankeun lahan kosong oge nya. Ya mah nu gaduh sarang ya mah itu haji aneh urang sanes urang dia eta mah urang Barujaya kampungna. Oh, tebih. Tebi Pak tebi. Patarabih itu. Jadi tertarik abdi teh kana pepelakan kitu Di ya, Pak. pertanian Bapak sanes? Lah, Di pertanian sanes? abdi Mohon. sanes di pertanian, abdi asa we dokumentasi lah, ada Oh. dokumentasi mohon. mohon. Kang laporkeun ka Pak Prabowo. Oh, mohon saya. Barangkali Pak Prabowo Oh, ningali video ieu gitu. Oh, gitu nya. Oh, Wah kan ari di kampung mah meureun bisa ngamanfaatkeun lahan kosong. Nya atuh. Tah gitu. Alhamdulillahnya tuh. Nya ieu mah. Tuh sahabat ya, jadi si Bapak di sini tuh. Ari anu fokus kok bonon mah model itu tuh di ramping, Pak. Paling ditu. Oh iya teh naon teh geuninganan? Oh, Naon? disebut perkebunan di dinya mah. Perkebunan teh naon teh geuninganan? Teh, mohon. Oh, eta mah fokus pisan lah Mohon fokus di teu mah nya. Mohon. Alhamdulillah. Termasuk ka desa Padaluy teh. Kang. Mohon kita ari mah lah kadar teh eta mah ngoblok lah. Pami bade nyarang-nyarangnya tuh, pami bade ngebon. Masing-masing ya mah kitu. Oh, itu dari itu nuju naon itu nyata apa yang nuju ieu nya? Nuhun nuju midama sama tilas boled, tilas wi kemarin. Oh, mohon. Memang tanah blok dago teh tanah nangkul ke tanah serangnya ari sekitar 10 hektar mah gitu. Mohon. Ieu teh sawi na Belan? Ieu nya secimnya. Mohon eta Secim teh atuh. asesieun sareng pokcoy rupi-rupi. Oh, nah naon pokcoy naon? Pokcoy, mau pokcoy mah sapertosnya sapertos cosin we ngan bentukna ya pokcoy. Wah, punten ngeringan silaturahmi ka palihan dieu ieu nya nepangkeun abdi ti Jampang. Di Jampang. Mohon, Jampang Surade. Oh, di Surade. Mohon. Amengan ka palihan dieu. Saya mohon. Mohon. Sarang saha? Lah, Sarang saha? abdi ka diana Mohon. nyalira. Oh, ya dira. Mohon. Saya. Nah, kalarasan abdi ge gaduh paman urang Surade eta. Oh, Surade di Urang situ. dia mohon. Oh. Di ka bukur kangnya. Mohon. Kalau dia urang Surade jam Surade. Oh, mohon. Di dia kantos ngebon ngan pas pupus Oh, bojon iya, hanya iya, uyu mah. dewe rek ka Surade. Pialer saya Surade. Oh, di Surade ente nama. Di Jampang Wetan. Jampang Wetan teh mana nya Sagaranten? Jampang itu. Pagelaran. Jampang Pagelaran. Pagelaran. Oh, mohon ya. Pialer mah. Pagelaran. Itu ini saha? Ah, ing. Oh, tadi kita ka. Si Abah keur kebon di dieu. Iya ge kebonnya Pare, nuju nyarang ya, namanya. sok. Oh, mohon ya. Iya, panas si Abah ieu. Sanes nu kaji. Oh, mohon. Pada ngagaduhannya masing-masing gitu. Mohon. Oh, itu sareng nukulan. Lah itu sabar alami ya kapanen ya. Oh iya mamu lah 40 dinten oge kapan Oh iya teh nya Mun ari secim tino teh mah nya. enggak. Kadang-kadang 30 dinten sasi kakak enggak lu kieu. Komitas kabiar kita. Oh, bener lah. Pakai mulsa oge nya Oh, itu teh nya. enggak make musa. Musa sih ha. Prosesan teh. Tadi rek diajak ka itu teh dari rumah ayeuna. Prosesan ngebon mamang enggak. Ah, itu naon? Itu naon itu nya? Tomat itu teh. Ah eta mah eta teh kapri. Kapri eta mah. Semacam kumanya kapri teh. Ai Oh, kapri mah beneran, sapertos buah iya we kacang ada kacang namanya kacang kapri gitu. Buahna teh sapertos iris. Wah, di kantor tuh. Mohon abah hatur nuhun. damel. Mohon mangga wilujeng sing sehat. Kapri ya we nu meulak.
Oh, kapri itu teh nya. Kan eta ge kapri. Oh, jadi kapri teh buahna teh semacam kacang. Iya, kacang. Memang disebut tadi kacang kapri. Ya. Kacang kapri kitu nya. Dihanap dina taneuh, tapi di luhur buahan kieu teh dongkap buah tah upami bade di ala buah, bade di ala siki aya geuningan sapertos ayeuna kacang tanah suuk namina. Bade di ala siki mangga di kenana mungkin teh ayeungan seseringna di ala kepokan di ala awuk ngora kitu teh. Di sayur lah. Gitu. Kapri mah gitu. Alhamdulillahnya sahabat ya, di sini teh bukan hanya secim ini teh ya, bukan hanya secim, tapi juga ada bawang daun, terus ada cabai itu teh ya, ada cabai rawit, cabai keriting. Oh itu nya dijaburkan lah, namanya campurkan. Nah ini dipelakeun lah gitu, da matang halangan ieu nya. Tani upami melaksa rupi, ningangen teh ayeuna waktos namirah eta nu sarupi atos we teh ka ieu teh ka mohon masalah pangol upami rupi-rupi mah gaduh ikan sanes ayeuna kan bawang daun nuju awis ayeuna nuju 15.000 pan ari gaduh mah per kilo 15 kilo mohon tina sakilo 15.000 ti patani gitu kan upami sarupi mah ari gaduh kan gitu kamari waktos kamari bonteng timun danya nuju mirah nyampe 1.000 upami gaduh, upami teu gaduh kan upami segala gaduh mah beureunan gitu karena nu habisna tomat, sareng bawang nu habis mah ayeuna. Sayur-sayur sanes nuju mejeret. Tetapi aya sampo oge mah ngahalangan meureun sampo. Mah ngaruh. Asa diatur we ulah kerep deui. Upami kerep nya memang ngahalangan. Diem. Diem nya sakedari jajar-jajar. Di dieu teh aya nu melak ieu nya lamun cek Sunda teh nama surawung teh aya. Oh surawung teh aya teh ngageunikeun ieu mah aya anu melak ngan ala kadar gitulah teu aya na di anggo fokus pertanian ala kadar sok ada. Mangriginan teh cocok upami sarung mah kedah di Cipanas. Janten teh montok we si hirup-hirup gitu. Surawung mah. Jadi beda tempat oge meureun nya. Ngaruh oge nya. Ngaruh. Upami daerah-daerah tiis gitu. Saena di daerah-daerah hilir ngan surawung gitu. Mohon. Aya nu difokuskeun surawung. Jadi setiap tempat itu beda-beda ya sahabat ya. Mungkin di sini cocok buat nanam sawi kayak gini tuh ya, secim cocok di sini. Jagong manis. Oh, jagong manis mencocok banyak. Mungkin pare tos diala jagong manis pokoknya. Oh iya tadi belakang teh. Pare diala atas jagong manis. Situ ngalang. Jagongan manis kan rupi-rupi dina masalah nami jagong manis aya 5 rupi. Nah, naon anu 5 rupi anu cocok di dia. Nya sapertos pare kan. Pak, pare. Pare rupi-rupi namanya pare. Tapi upami aya pare anu sanes sapertos 64. Iya pare naon ieu teh? Ieu mah disebutna teh sanes mapan sanes. Namina teh BTN. Cocok BTN morning. Teh sagala pare upami mah. Jadi Cianjur teh terkenal hal teh sahabat ya. Pandan wangi. Pandan wangi, modern lah, gitu nya. Terkenal dengan berasnya tuh. Mantep berasnya nanti Pak. Tadi dia maka cocok kan pare untuk sagawe. Nah cocokna nu sebat teh morning, nu kieu cinta nur cocok. Mohon upami genap opat mah Ciherang teh cocok. Janten awan ya buah. Tengah anak gitu. Dina mah sara bentuk pare. Iya nganggo pupuk organik atau napi kimia itu ya. Kadang nganggo, kadang kimia sesering. Tapi pakai oge nya organik teh sahabat ya. Nah, upami organik mah. Pakai sekam oge banyak. Iya, kadang kana ayeuna mah abdi geus pupuk eta teh anu disebutna teh cor, pupuk cor. Mohon tina organik mungkin dicorkeun. Tapi sawarna teh banyak. Tong terlalu banyak pupuk kimia lah. Mohon kimia mah terus teh ngabdi oge. Margina panas. Sok kunaon anu saya mah nyata organik kayaknya. Jadi insyaallah tanah nanti akan gemburnya. Tanah gembur karena ieu kekuatan uap lami gitu. Eta mah pan salangkung. Organik ya. Jadi banyak ilmu kita beluskan ke kampung itu. Mungkin buat sahabat yang mempelajari yang di luar sana ini bisa dijadikan ilmu juga ya. Kalau ilmu makan dari mana lah menurutnya. Bukannya sekolah. Kita belajarnya di sekolah lah. Kuliahnya orang mah di ieu. Di alam. Di alam. Kuliahnya di alam tong di ruangan masuk lapangan. Gitu. Praktek, jeung prakna. Gitu. Praktek teh. Mungkin pemitos panen ieu kunaon digentosna ieu? Iya, digentosna kadang ku tomat. Kadang bonteng deui gitu. Kan upami bonteng, tareng tomat nganggo alajir make terus gitu. Pake kos itu teh nya. Gitu, benten deui engke teh ajirna kangge aturan tomat sareng bonteng mah. Sanes sedikit tuh di benten deui gitu. Mantap gitu. Ya we tos aya 5 kali gentos mah. Oh iya teh mah. Musa ayeuna 1 tahun jalan teh.
Itu berjalan ieu musa teh kakiatanana upamitan mah 2 tahun. Oh, musa teh nya. Nuhun, nganggo kieu teh. Nganggo musa teh mangpaatna 2 rupi hiji ka mangpaatanana jukut teh enggal jantan. Jukut mohon. Kadua ka mangpaatana upami musim hujan, Mohon. janten ieu teh luapna cai teh ka dieu teh lodoh teh ceret. Oh. Murni we. Upami musim halodo dongkap kesang jadi itu teh pupus sekaligus. Oh, mohon. Jadi lain ayeuna ngatenkeun kana jukut ulah jantan aya, Mohon. kita aya benten jeung enggal kana pelak. Tapi musim hujan ngojreng. Ilmu ini teh sahabat ya, ilmu ini teh itu. Jadi manfaatnya pakai musa itu emang seperti itu gitu ya. Tapi lama gue dengan pernah pakai mulsa nya. Nya, acan ka ieu mah terobosan gitu nya. Nuhun, abdi ge acan ngange ka pungkur mah kitu. Acan ka emot padahal ngemutkeun ka dinya ngirangan kana modal. Oh, itu Margi nya. upami tadi musa kan jukut enggal. Mohon. Pan enggal bari mirang nu damel terus-terus. Mohon nya. Jadi modal teh nungtut ari kieu mah modal sakali. Ta eta kange tanan jukut supaya teh enggal. Ana saja biti jukut upami musim hujan nya teh kana pepelakeun mulus dan teu lodoh taneuh. Upami musim halodo teu garing teh taneuh teh kalaan ku ya malah nyeng teh dongkap ibun. Ibunnya teh yang jadi bangun kayak gitu sebetulnya. Mohon. Tapi nyata kepala di itu mah geuning bah aya nu pake sistem ieu teh nya naon? Anu pake ruangan teh geuning kana. Nya. Eta mah patenya naon eta? Jangan hindarkeun hama atau nya ngahindarkeun hama. Mohon ya. Aya nama secara tos kaprah dia baru sawah nu paling ditu ge dados ka emut kitu. Kakiatanana ge lah 2 tahun ge. Abi ge ieu teh sabaraha kali digentos teh. Oh iya teh. Terus rupi-rupi terus ku bonteng, terus ku tomat. Terus ku name tahun cengit name dibabut, kemudian cengit ditemu. Oh, aduh. Ieu name digentos. Lambat ka dieu ieu teh. Meta mah baru tiasa belajar ti kamarina keneh nya. Sadayana mah hoyong belajar ti nol gitu teh. Mohon hoyong belajar bertani lah gitu intina nama. Cuman bingung kan dari 3 ada ilmu mah, Pak. Banyak gitu. Nah, gambarnya kedaya dasar. Gitu. Kedaya ilmu lah gitu. Aduh, punten diwagel ya abdi ya. Saya pengontrolan mah aja. Oh, ini ada apa haji ya. Pertanian. Assalamualaikum, Haji. Mboten nah ngiringan silaturahminya. Aduh, amang nganti paling jampang ya tapi. Oh, jampang ya tapi. Jampang Surade. Oh, mohon amang kepala dia ka Cianjur. Deker sana ada anjing kan atas di dia. Ngawangi di dia aya. Oh, di dia. Ngawangi di dia gitu ya mohon lah sekantara yang amangan we lah ka dia. Itu silaturahmi lah ka urang Cianjur gitu. Oh. Iya kagungan Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji tere panen ya Pak Haji mah nya. Aduh. Tere panen tuh alhamdulillah sahabat ya. Di sini Pak Haji badainya udah mulai hampir panen ini kurang lebih 1 minggu ada yang sampainya. Oh, itu ya. Alhamdulillah. Mungkin lanjutkan karena naon karena kebun Pak Haji. Nya tanya mohon. Abi mah sanes naon, sanes bade ngontrol teh ieu. Silaturahmi. Neangan ilmu. Dah gitu. Ti mana we Pan Pak Haji ari ilmu mah nya. Pan ari sakola mah kudu mayar. Ieu mah belajar urang ti alam lah gitu. Kuliahna orang kuliah di alam gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat oge kanggo penonton abdi ieu teh Pak Haji nya. Oh, ieu teh kanggo ieu dokumentasi lah abdi. Mohon. Leungna di mana Pak Haji bumi? Tapi di kulon. Oh, itu polehan itu. Iya, balik. Mohon. Alhamdulillah. Mohon mangga wilajeng Pak Haji bilih ka wagal waktosna. Mohon. Ngontrol sawah. Tong ko kontrol engkeun we panen kontrol lah Pak Haji. Da manuk mah moalnya karung. Manya teh sudah ngontrol jeung bisi atos eta cing teh. Oh. Alhamdulillah, mohon ya. Di sini Pak Haji, sawahnya juga luas tuh, nyampe ke sana mungkin Pak Haji teh nya. Iya saya kan. Gitu teh anu Pak Haji sadayana. Sanes. Iya teh ayeuna teh aya. Mohon ya. Hatur nuhun Pak Haji. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ada di kantor dinya. Mohon mangga Pak Haji. Nah, kita akan ke sini sahabat ya. Jadi di sana itu ada gunung gede ya sahabat ya. Jadi lokasi ini persis di bawah kaki gunung gede. Alhamdulillah kagiran aya hujan tuh.
Oh, nya teh geus tacan abu. Nya namanya ulit keneh lah. Kudu apik banyak. Lah. Kudu apik. Oh, Ngarawatna anak teh nya. Ditatap diusap cenah geuningan cuk Sunda teh mah. Nuju alit mah. Tinggal diresepkeun ke terus ngejo lemokna. Oh, mungkin nya tos ieu. Terus saya mah aduh terus ninggal ge. Raos di Serang teh aya di tukang tani mah. Oh itu teh gunung gede teh nya bajunya. Tuh sahabat ya. Tuh di atas sana mungkin di sini mah enggak kelihatan ya karena mungkin di sini teh ada kabut ya. Ini teh masih pagi kurang lebih jam 6 lah kurang lebih ya. Kita akan ke sana ya melihat ada si bapak juga tuh yang lagi kerja. Kita akan jalan sini sahabat ya. Jadi tanamannya emang seperti ini sahabat ya. Kita akan ngobrol sambil si bapaknya lagi kerja itu ya. Pak, kendala anak ya kena berkebun naon tuh. Kendala anak. Heeh. Tina pupuk meureun. Tina pupuk. Pupuk kimia meureunnya, tina pupuk. Harga Kandang. hargana sabaraha eta pupuk teh? Pupuk sekarang teh kena 1000 set A. Upami poska mah keceran 5.000 keceran. Oh, pakai poska atau Pakai poska. henteu pakai mutiaran teu? Pakai. Oh, pakai Kalau mutiara. 12.000 Per kantong teh nya. per kantong. Oh. Ada yang 15.000. Oh, aya mah sebenarnya. Ini pakai. Mutiara poska set A. Ieu kagunaanna ieu pake kieu naon ieu? Ini kan Oh. naik sampai di sini. Oh, nantinya itu sahabat ya. Jadi pucuknya ini sampai mah, sini ya daunnya tadi itu ya. Oh. Keluar we kita kemang, dong tapi kemang. Itu tacan kemang. Abdi kawagel teh itu abdi ningalian ya kieu. Atuh henteu mah. Teu cenah sahabat ya terbuka jawabannya cenah tuh hatur nuhun banyak mohon. Teu kawag. Kan punten ade abdi ge bari berjalan. Oh, mun sabias mun mangga. Punten Jadi kita akan sambil melihat bapaknya kerja gitu sahabat ya. Jadi kerjanya emang seperti ini sahabat ya. Jadi gampang-gampang susah sih sebenarnya. Susah itu bagi yang belum pernah melaksanakan. Tapi kalau yang udah pernah melaksanakan mah Udah gampang gitu nya susah. kalau udah terbiasa mah Iya, gitu. udah kebiasaan. Memang susah yang belum tahu yang sudah mah enggak nah, susah, gitu. udah kebiasaan. Jadi sahabat yang mau pelosok mungkin bisa disimak juga ya isi pembicaraan kita berdua sama si Abah bahwasanya berkebun itu memang seperti gini sahabat ya. Jadi gampang-gampang susah dan mantapnya itu ketika berkebun itu ketika panen banyak. Ya, Ya tos panen mah asa sedikit teu karasa gitu nol teh nya. Teu karasa capekna. Cuman sayang. Datas biasa. Cuman sayang di sini teh airnya nya henteu normal. Mah awis gembira mah kumaha milik urang we. Dah gitu mohon. Teu tiasa nangtoskeun eta. Tiasa nangtoskeun. Atas bawang daun kan kapungkur teu dugi tahun kapayun mah dugikeun ka pangwas 15.000 teu dugi kana ena dugi ka pangwas. Alhamdulillah nyampe gitu nya. Roma rarawi. Namun bonteng kisah sisia pangwas teu kur 1.000 buncis 1.000 kan teu saimbang untuk petani Seimbangnya. Heeh. Kalau bonteng seimbangnya kalau ayeuna buncis seimbang 10.000 5.000 standar 5.000. Kalau 3.000 sampai ke bawah cabe normal sama modalnya. Cabe mah normalnya. Cabe normal. Alhamdulillahnya. Cabe keriting nyampe 50 kan. Oh, 50.000. Ya, namina teh cengek lamun di kampung mah cabe keriting cengek. Benten-benten. Cabe ageng, cabe keriting. Dan kayak gitu. Upami pangosae mah 30.000, 35. Oh iya teh nya. Per kilo teh gini. Buah nana teh nya. Nuju saya mah pemain nuju awan ya 10.000. 7.000. Alhamdulillah masih kene aya hargaan kene urangnya. Tapi cuman teu saimbang gitu. Terus ka eta dina waktu upami melakapri gitu. Mohon. Terus ku abdi. Mohon. Waktosna teh ayeuna dina pangos mah lepat margina bade angkat
ka Mekah anu bade janten haji Mohon. terus batra yagungan jeung uih mangka sok bentar bang ngaosna duka kumaha. Oh. Nah jadi terus kaeta tukang tani mata pamelakan ngan jarang mulus da eta lain sanes kieu upami mulus mah yeuh Mohon. nonton lantaran dia. Oh iya teh. musim halawada. Tapi intinya teh entos ngepupuk teh can. Atuh. Oh. Atos nganggo pupuk. Nah, pupuk ya poska. Oh. Nganggo poska. Ya. Pengobatan. Mudah-mudahan bermanfaat oge nya bagi sahabat yang Gitu pelosok. ya tangan tukang tani upami malak ayeuna alaan rayagung nya teh aran ayeuna. Malami ge eta upami tos sakieu tah. Ini bijak mah. Panen. Kalah panen. Panen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ya. 30 35 margina uihna hajian. Angkatna hajian yang teh kitu. Aka eta teh. Gitu. Pak ya hatur nuhun abdi ieu Sami waktosna. pisan. Mohon mudah-mudahan Mudah-mudahan. sing sehat selalu Ya. bapananya titip salam. Ayana urang silaturahmi mudah-mudahan Mohon. Allah Subhanahu wa taala nya mesti dipanjangkeun yuswa. Amin. Mohon. Sehat, Mohon. Doa pe doa deh. Tah gitu mohon. Alhamdulillah, mohon Salam dipanjangkan hormat umurna. abdi Mang JP ti Jampang Di ieu nya. Jampangnya, Oh, Bapak. ti Jampang aprak-parakan di Nya Kepalian sa- Cianjur. Aduh. pengalamannya. Saya mohon. Hatur nuhun. Nya monok di sana kulam di saha. Ieu palihan dieu di dieu. Saha Bandung mohon ieu. Oh iya, pada tuh itu manusia biasa. Oh, ngiring ka di. Di kantonnya banyak Kantonnya sing sama, sehat. amin. Mohon banyak. Oh, titip salam ke keluarganya. Ya amin. Insyaallah. Mudah-mudahan Langsung, biasa amin. petepang deui Ya, bisa amin. waktu. Amin. Mohon. Assalamualaikum. Nya atuh.